Sampurasun, parearan cingeus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sareng sumkuring Kang Edo. Anu alhamdulillah hiji jelema nu tangtungan siga kieu nya ti luhur teu puguh bentuk kahandap oge sarua. Tapi hiji nu jadi pangabunga simkuring nyaeta diberi kesempatan keur resep kana seni. Khususna seni tradisi. Anu dimana dina unsur kehidupan sangat penting. Pentingnya luar biasa. Nah, tong dihilapkeun yang dina kahirupan aya 3 unsur anu ku urang kudu dipikir resep, anu ku urang kudu ditanjeurkeun. Kahiji agama. Nah, ku agama mah hirup bakal terarah dulur tah. Nu kadua ilmu. Lamun ku ilmu mah hirup urang bakal jadi mudah. Teu kabayang lamun ngabongkar motor teu make ilmu. Terima bongkar tidak terima pasang. Kumaha manya ngabongkar hungkur masangkeun we. Atau bengkel 2 poe ge bangkrut meureun. Ya. Tapi lonjeng ilmu nama nerapkeun sarung setang dina setang. Cara nepak kendang kumaha carana. Cara nyanyi kumaha carana. Kudu jeung ilmuna insyaallah hirupna bakal mudah. Anu terakhir nyata seni. Unsur kahirupan nu katilu seni nyaeta dina seni mah hirup bakal jadi indah. Coba bayangkeun. Ayeuna simkuring ti luhur ieu segala dipake. Make iket, make batu ali, make jas. Lamun lain tina rasa seni, manya meureunan da moal aya keindahan. Anu teresep kana seni, init ka mana-mana tong dangdang. Init neangan baju tong dipilihan, asal we. Tapi nu resep kana seni mah insyaallah ta eta unsur seni nu kahirupan nya. Alhamdulillah bisa hirup dina seni. Naon sababna? Dina seni mah ngacabru bebas dibayar ku nu hajat. Cek guru baheula gawe mah geunah kene dina seni. Kahiji awet ngora teu gacang kolot. Kaduana gawena di nu hajat wae nguah we teu nguah gitu. Dibayar ongko nikmatkan gitu nya. Moal kudu bobolokot, moal kudu capek, tapi resep tapi indah nya. Ngan kade ulah jadi seniman anu teu boga etika jeung attitude. Urang mah kudu jadi seniman anu bisa merasakan gitu tah nya. Seniman Sunda simkuring ge kaya kacapi di dieu ye. Seniman tradisi nya. Kacapi eusina senarna aya 20. Dalamun senarna genep pe gitar. Komo senaran mah kacapi ruksak. Kecuali nu karetna 2 lada. Karetna hiji mah teu lada. Ya kacapi ye. Hiji modal simkuring keur narungi kahirupan. Alhamdulillah tina kacapi, tina ladang kacapi bisa muntas ke luar negeri, ke Tasik, ke Garut, itu pak kecapi. Ya, bisa ke luar negeri bisa. Ya, di Cianjur, bisa Maraban, bisa. Kurang ku seni, ku resep ku mikanya akan seni. Makanya dulu lestarikan seni tradisi seni Sunda supaya orang bisa jadi jalma anu cinta karena budayana. Ya, negara mau beunghar lamun budayana hancur, tapi negara bakal ngahiji lamun budayana pasti kajaring. Lain migusti seni tradisi tapi mupusti seni tradisi eta nu paling penting tong hilap insyaallah simkuring tekad keur niat ngembangkeun seni tradisi khususna nu aya di Sunda Cianjur Pakidulan. Hatur nuhun, tong hilap di like, share, and subscribe. Nantikan video-video berikutnya. Oke, dadah, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.